pamirsa, pendak deui sareng simkuring dina acara warta dinten ieu. Dina wengi ayeuna simkuring bade ngawartakeun ngeunaan ramena wisata kuliner di Lengkong anu seueur didatangan ku wargi Bandung, khususna barudak Ngora sareng kulawarga. Suasana langsung di ditu urang sambung ka reporter. Mun simkuring ayeuna aya di Lengkong Seafood. Kayaan di dieu katinggali rame ku pengunjung anu datang pikeun nyobian rupa kuliner. Di tempat ieu seueur pilihan kadahareun sareng minuman sapertos sate, seafood, jeung minuman anu modern. Tempatna oge nyaman kanggo nongkrong sareng dipapaskeun ku lampu-lampu anu ngajadikeun suasana lebih pikaresepen waktu penting. Seueur pengunjung datang babarengan sareng rencangan atanapi keluarga pikeun ngarasakeun suasana wisata kuliner di Bandung. Naon anu ngajadikeun Lengkong Street Food beda ti tempat kuliner nu sejen? Sabab suasanana leuwih hirup jeung rame. Oh, sareng pilih jajanana loba pisan tinu tradisional lebih ka modern. Oke, siap nona. Pendapat Aang ngeunaan ieu suasana tempat ieu rame terus tiis ngeunaan lah pokoknya mah tempatnya. berarti alus jeung tempat nongkrong budak-budak nya. Wah pantes pisan enak pisan. Siap atuh, terima kasih ya. Siap. Kumaha cara ngajaga supaya parkiran teh tetep rapi sareng aman? Ngajagina nya rapi-rapi we di jagian, helm jagian, motor di jagian supaya aman, rapi-rapi. Kumaha kaayaan jualan dina poe weekend jeung poe weekday, jadi perbedaan pembeli atau nya anu ngambeli gitu ah. Upami weekday mah sareng weekend mah beda pisan, soalna weekday kan seurna jami-jami kan aya nu tamal anu sekolah. Upami weekend mah seurna kan jami aya nu libur dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu udah mulai ramai itu dibandingkan hari-hari biasa. Siapa Kayaan di Lengkong Street Food masih rame ku pengunjung anu datang pikeun wisata kuliner di Bandung simkuring ngawartakeun. Muhun hatur nuhun kana laporanana. Mugia informasi tadi tiasa janten inspirasi wisata kuliner kanggo pamirsa sadayana. Simkuring pamit undur diri. Hatur nuhun sareng wilujeng wengi.